Ya Allah, ya Rabbi hampura abi batal sekali ayeuna ieu. Ya, aing sukses aya si udah ka dieu. Teuing. Sukses aya si udah geus aing kudu kumaha aing. Api-apina, kumaha api-apina. Aing batal sapoe ayeuna ya Allah teuing. Aing Ari geus ngacebrak sorangan. Entas nyangan suluh oi. hah? Nyangan suluh. Yang beuleumon ke. Oh anjir. Oh. Nangan mah dawegan. Jadi dia. Hah? Nah, di dia ya. Di dia. Mungas Nangan mah dawegan. di dewa ya. Nah, aing ge Panas. rasa hari puasa teh ripuh. Atuh cek aing mah ya, cum. Ripuh-ripuh ting mah buka be. Ya udah ika pare cacalangapan kawas orai anu beureum nahaon. Iya. Kawas hayam nu beureum gadung. Ngarakeun. Kok nginum jeung buka aing geus sakieu kakolotan kuat puasa aing ge. Hah. Gitu. Jung mending kana buka. Lain man majikan nu tes ngakan lada bari nage. Puguh. Hah? Makan pecel. Leh, ayo mana? Nanaonan atuh puasa. Oke sangkadi aing kikian teh haus dah. Betul, biasana ge sok kawas hayam mangah. Ya kita puasa nu bari jeung kapanasan mah. Ya, iya reng hapranjung tuh terus ngakan lada. Boyong. Aing kalaka jadi sari naon kitu teh. Naon? Ada sari hayang pecel. Aduh. Di mana meulina deh? Oh, nah. Lah atuh mah nyangkan pecel di mana meuli sesuai lada. Teh. Ngageruset cengekna loba teuing. Oh, ya ngarakeun dari bulan puasa mun rek batal urang ngadahar lada. kapohoan. Ulang ngadahar urab. Kapohoan dahar bieu jeung sambel langsung ka dieu ulin. Sok kanyahoan lamun lada amun jeung sambel sok kasiri seuseuha. Da bieu ge nya kitu. Lamun ngadahar urab sok nyarangsangna kumis alapana mantap ulah. Ajeun teh ngarek buka mah cai we nginum lek-lek mi teh kaciri. Nah, beri jong bau nih sesuatu. Luar najis aing mah balik aing mah kana sulung ah.